ngobrol haram. Haram tuh ngobrol. Haram. Ngobrol haram. Nah, kodok can punah. Lamun boga kodok duha haram. Lalu kodoanan. Da baheulana taraso ke SMP tarasola. Bener teu? Geus balik ban. Terus ke SMA komo ke camping mah. Geus kodoan can. Aduh. Haram tah ngayakeun kegiatan lamun kodok can punah. Tuh di dieu wa annahu yuhramu alaihi atatau wa annahu jeung sanya kelakuan jeung tingkah yuhramu alaihi tatau haram kaeta jalma atatau ngayakeun kegiatan sunat, bukan hanya salat sunat tapi berbagai macam kegiatan sunat haram. Kodoh heula. Aduh. Ribu teu. Kecuali makan, minum, istirahat jeung usaha saharitaeun. Lieur teh ieu euy. Capek moal. Lihat tadi dia bisi aya ajengan teu apal. Tadi dia aya kodena waladi yadharu. Nurutkeun kaul dohir. Ieu teh nurutkeun kaul nurutkeun kaul dohir mah selama 10 jam teu meunang ngobrol. Teu meunang jarah, teu meunang silaturahmi, teu meunang salat sunat. Kopona mah wajib dipake kodok. Ngobrol haram. Kok mau gapleh mah? Kok mau ngomongkan batur mah? Iya mah nu sunat ge haram. Kulantaran ieu ibaratna waladi yadharu, kaul dohir ieu teh. Maka aya muqabalahna kaul dohir di dieu. Jadi kesimpulanana di dieu ihtilaf ulama terbagi 2 kaul di dieu. Ceuk kaul dohir mah dieu tah. Kaul kahiji mah santak. Teu saklek teu meunang ngobrol, teu meunang sunat, teu meunang naon-naon. Kodo we terus. Dabongan barato ngahaja-haja. Henteu. Teu meunang haram sasunat. Taya cekol kahiji nu santak. Di dieu ceuk kadua boleh. Sasunat boleh. Ngobrol diperbolehkeun ngobrolna ulah ngobrol batur. Nah, boleh da jenuh lin. Henteu. Silaturahmi kakolot boleh cekol kadua. Maka oleh karena itu bila mah urang terjadi kawas dieu ketika ngobrol supaya henteu disiksa ku Allah taklid kana kaul kadua. Ngerti? Keukeuh kodok mah wajib tuntas sameh paeh mah. Kodok heula punahkeun. Jadi qobliyah ba'diyah ganti ku ulah kieu kodoh henteu qobliyah ba'diyah henteu tah mah. Kade deui aya nonton TV segut. Nah, mang qobliyah ba'diyah mang haram sia teh. Aya nonton TV segut. Lieur kira-kira. Aya qobliyah ba'diyah haram, aya nonton TV dinyakeun. Ieu masalah kalinya. Loba terjadi kasus terjadi kampung wasitu. Gara-gara sholat sunat kodok henteu sholat sunat nonton TV dinyakeun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa
Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maqasidana Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qolal muallifu rahimahullah wan nafa'ana wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Kamari lamun jalma boga kodoaneun lin ngahaja keur ngora teh kara salat dasarna lain kapohoan lain naon lain kasarean tapi ngahaja ayeuna sadar geus kolot bener teh daek sholat lagi geus kok bisa sholat lagi geus kolot baheula mah tumpak mobil teras sholat ieu 14 we bener teh ngahaja eta teh bila mana masih keneh boga kodok can tuntas kodok anu ninggalkeun ngahaja kumaha kamari teh kumaha pohodinya wajib kok haram ngayakeun kegiatan haram sholat sunat haram aduh kumaha nonton TV ngecing mikir eta wah caca kegiatan sunat haram kok mau nonton TV bener. Aduh. Oh. Aja bola, sepedahan. Cacak ke nu sunah geus diharamkeun. Komo deui nu teu di naon? Anu teu disunatkeun. Salat sunat haram, jarak haram, ngobrol haram. Aduh, lieur teu. Koleng tah. Udah teh pokona mah. Wah, kodok can punah. Puluhan tahun atuh teu salat. Kulantan diharamkeun salat sunat, akhirna kodok henteu sasunat henteu. Bener teh lawan gitu mang salat sunat kajengan ge haram akhirna kodo henteu salat sunat loba teh kitu lain panutan eta jadi diharamkeun salat sunat bener teu akhirna mang salat sunat atuh ye urang mah loba kodoaneun keneh dah haram salat sunat mantak henteu eta teh akhirna eta jalma
salat sunat henteu kodok loba nu kitu urang rilkeun ayeuna bisi aya henteu bisi aya ye ajengan nu ngomong kitu henteu termasuk di dieu sami cek kuring sarua haram naon cenah ngalaksanakeun salat akhirna mas lamun musik kene boga kodoaneun akhirna kumaha salat sunat atuh kobe badiah urang mah haram jadi henteu akhirna kodokmu salat sunat henteu kawas Pak Haji Burhan Pak Haji salat sunat kapan gua kodoaneun kade tah da cek ajengan oge cek apaan cenah haram salat gitu solusina kodok terus tadi ngobrol haram haram tuh ngobrol haram ngobrol haram nah kodok can punah lamun boga kodok duha haram lalu kodoaneun da baheulana taraso ke SMP tarasola bener teu geus balik ban terus ke SMA komo ke camping mah geus kodoan can aduh haram tah ngayakeun kegiatan lamun kodok can punah tuh di dieu wa annahu yuhramu alaihi atatau wa annahu jeung sanya kalakuan jeung tingkah yuhramu alaihi tatau haram kaeta jalma atatau ngayakeun kegiatan sunat bukan hanya salat sunat tapi berbagai macam kegiatan sunat haram kodok heula aduh ribu kecuali makan minum istirahat jeung usaha saharitaeun isukan teh can boga dahareun euy sabaraha duit teu isukan can dahar mun dahar urang sabaraha duit teu yang isukan sapoe oh bawa batu siapa mewah bang terus ribu sabaraha poe anu usaha apoe pasti bang teu pastinya daharna cek sara entong cek nafsu henteu opatan din saleter bang itu saleter sekali makan 2 kali 20.000 tah deungeuna cek sara entong cek nafsu 2 kali makan sabaraha sakali 20 40 benernya jumlah keunci sabaraha 40 jeung 20 60.000 sabaraha poeun gawe setengah poenya setengah poe bener teu setengah poe sabaraha jam genep jam jang usaha genep jam terus jang istirahat sare sabaraha jam jam saha nu kuas 8 jam tah moal aya aya mah nu kuas 8 jam itu orok
Berapa? Genep 4 jam ada sebe 4 jam guys saya mah 4 jeung genep sabaraha 10 nah 10 jang sholat 5 waktu sabaraha jam 5 jam kumaha kos 1 jam sholat 5 waktu sajaman jeung wuduna nya 11 jam tah minum naon terus itu dikolasikeun kabeh-kabeh teh sekitar 14 jam anu mau tidak mau harus dilaksanakan teman teu berarti sampai pada jam 10 jam terdopoin wajib untuk kodok bohet bener kemana-mana tan tuntas mah belum ke kodok lieur sia ku bada asar teu asa ulah kieu kewe kodok teh rektos asar ngarah rineh teu meunang lamun kitu mah pas begitu ka masjid imam geus salat nah kewe kodok teh asa boleh ulah didineskeun kewe kodok teh rektos salat supaya rineh teu meunang lieur teh ieu euy capek moal lihat tadi dia bisi aya ajengan teu apal tadi dia aya kodena waladi yadharu nurutkeun kaul dohir ieu teh nurutkeun kaul nurutkeun kaul dohir mah selama 10 jam teu meunang ngobrol teu meunang jarah teu meunang silaturahmi teu meunang salat sunat kopona mah wajib dipake kodok ngobrol haram kok mau gapleh mah kok mau ngomongkan batur mah iya mah nu sunat ge haram coba pecahkan ayeuna kodok tong loba-loba saja meh lieur moal poho rokaat ge bener tuh poho teh rokaat oge lieur tah dina kitab Bugiyatul Murtasidin diterangkeun lamun netepan kaul ieu aing lieur li jenuh pikiran mental beunang nah teu bisa ngobrol jeung jelema teu bisa interaksi jeung da bisa na cerah teh urang teh bisa ngobrol jeung jelema ieu teu bisa kodo terus nah maka kulantaran ieu ibaratna waladi yadharu kaul dohir ieu teh maka aya muqabalahna kaul dohir di dieu jadi kesimpulanana di dieu ihtilaf ulama terbagi 2 kaul di dieu ceuk kaul dohir mah dieu tah kaul kahiji mah santak saklek teu meunang ngobrol teu meunang sunat teu meunang naon kodo we terus dabongan barato ngahaja-haja henteu teu meunang haram sasunat taya cekol kahiji nu santak di dieu ceuk kadua boleh sasunat boleh ngobrol diperbolehkeun ngobrolna ulah ngobrol batur nah boleh da jenuh lin henteu silaturahmi kakolot boleh cekol kadua maka oleh karena itu bila mah urang terjadi kawas dieu ketika ngobrol supaya henteu disiksa ku Allah taklid kana kaul kadua ngerti maksudna da jenuh kodo wae euy ngobrol ka tetangga udan damang teu ngobrol bener nya
supaya fresh bener teh tamat ngobrol balik kodok deui heuh. Tak ketika ngobrol kitu teh kudu taktik kana kaul kadua. Dah cukup hiji mah haram eta teh. Kumaha salat sunat sami. Ihtilaf ulah cekol hiji haram salat sunat. Cekol kadua boleh. Nah, ketika melaksanakan salat sunat ya maka takdir kana kaul kado boleh. Aya cuman. Naon teh cumana? Kumaha PR ayeuna langsung. Sunat digelarkeun ku Allah untuk namal fardu. Namal par? Lamun fardu bolong teh mah salat zuhur eueuh sawaktu. Katama taku salat sunat. Eta. Cuman satu waktu bandingnya 70 rakaat sunat bisa nama rakaat fardu ke akhirat. Oh, lamun nama salat ku salat sunat 280 rakaat bisa dipakai nama satu waktu lohor. Mending mana? Hah? Mending kodok nu sunat. Sepakat. Ngan kade kodok henteu sunat henteu eta bahayana mah. Henteu. Mending kodonya. Nah untuk menghindar dosa ketika ngobrol eta solusina. Lantas ngobrol ge haram, silaturahmi haram, ai kodok can punah mah. Hola teh lanan gampang, silaturahmi mah deluk we kodok. Ngan lieur eta teh. Maka ku takdir kana kaul kado. Oh gitu. Ihtilaf didinya. Solusi supaya orang terhindar tina dosa teu ngalaksanakeun kodok. Kodok mah wajib laksanakeun waktu ngobrol ya. Pak urang jenuh. Aya hayang ngobrol wae nya jeung tetangga mah. Hayang curhat. Teu payu bala-bala kudu teh. Hayang curhat. Nah, tak ketika curhat jeung tetangga hate takdir kana kaul kadua. Keukeuh kodok mah wajib tuntas sameh paek mah. Nah, sakali teu salat 2000 tahun. Naonna? Oh. Baheulapan tara salatna sabaraha tahun meureun? SMP tara salat. SMA tara ke camping tara salat. Ingat we. Da aya meureun piring mah. Aya piring mah. Kodoan terus. Mending kodok nu salat sunat. Lah kitu eta mending kodoknya. Solusi taraweh, lamun teu taraweh diomongkeun mah ku batur. Ieu amit-amit si ibu eta mah taraweh bener teh. Kapan nanti buka kodoaneun euy. Teu taraweh diomongkeun eta. Atuh buka kodok. Kapan haram taraweh teh? Da urang buka kodoaneun. Tapi mending kana kodok we di imah. Dia mangkat teh taraweh. Batur taraweh urang salat subuh. Bener teh? Kodok subuh usolli pada usolli sunat taraweh rakaat lama usolli pada subhi rakaataini kodok asal Allahu akbar. Mau boleh. Mun kieu diomongkeun batur eta aira naon tarawehna kunut. Ya. Nya teu tepan. Tapan ai eta men mah korteng. Laki nu dipuh mah korteng. Bebas. Ayeuna kodok subuh, kodok isya, kodok lohor, kodok asar, ayeuna bebas. Sekalikeun bebas.
Bisa. Ngan iya bisa diomongkeun batur teh tadi teh. Nah, on tarawih teh pake kunut no ieu. Ad-dinu yusun liman arafah. Agama itu ringan bu yang tahu. Cukup kunut nu pendek. Allahumma gfir ya Ghafur. Beres. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Sagedeung teu? Sakedeung entong bari kieu. Kieu we geus. Hah, bisa diomong jelema. Bener teu? Nyulang ngaskeun kudu dina tarawih kan. Hah? Ada waktu yang lain. Kodona? Sering kudu dina tarawih. Iya, umpan tadi yang belum kabayar. Yang belum kabayar. Taraweh cek batu oh bener sih ibu teh tara. Kapan haram? Komo cek kalau kaya haram haram pan? Ieu nutkeun kol kadua ge jadi omong. Heuh. Nutkeun ka kadua jadi omong keneh. Cek kol kadua mah taraweh heg wae taraweh. Nah cuman rumah eta 70 rakaat bandinganna. Hah? Kau waktu pakai taraweh ya? Di kalau naon, jang nama naon taraweh teh jang nama lohor. Hah? 10 poeun. 12 poeun bener nya? 12 peutingeun taraweh pakai nama 1 rakaat 1 waktu lohor. Mending kumaha coba? 12 peutingeun taraweh ya. Bisa dipakai nama salat lohor sawaktu. Kapan ai sunat digelarkeun teh untuk menambal fardu. Cuman nilaina 70 rakaat sunat. Ngeuteut. Ai 1 waktu 1 rakaat fardu. Lamun salat subuh ya, berarti saha? 2 rakaat, 140 rakaat bisa dipakai ramal 2 rakaat salat subuh. Mending mana? Kodok heula punahkeun. Jadi qobliyah ba'diyah ganti ku ko. Ulah kieu kodok henteu, qobliyah ba'diyah henteu eta mah. Kade deui, aya nonton TV segut. Nah, mang qobliyah ba'diyah mang haram sia teh. Aya nonton TV segut. Lieur kira-kira. Ai qobliyah ba'diyah haram, aya nonton TV dinyakeun. Ieu masalah kalinya. Loba terjadi kasus terjadi kampung pas itu. Gara-gara sholat sunat diha kodok henteu sholat sunat nonton TV dinyakeun. Apa? Beda deui saat kiparat beda deui. Udah bisa sholat sunat kiparat eta mah. Aya sholat kiparat, aya naon kiparat kade. Heuh. Anu dilaksanakeunna Jumat terakhir. Oh, eta mah hadis maudhu. Jijieunnan. Rajablin. Tapi Ramadan. Satahuneun. Geunah amat eta jelema ngomong. Heuh. Maudhu. Eueuh ti dituna. Nya eta teh aya nepatu meureun ke dieu aya. Aya coretna puguh teh. Aya di dieu engke. Asa terus aja patumuinna. Aya kabeh. Tenan naon, bebas kodok mah. Asal eta kudu nurutkeun kaul kadua. Nah, lantaran mun kaul kahiji mah can tuntas mah nu 10 jam tadi teh nih. Heuh. Luk we kodok. Mun 1000 rakaat sugan 10 jam. Salat lohor 100 rakaat 100 waktu sugan. Ngan dipecahkan lain ku urang, ku ulama eta teh. Dipecahkan kalau kahiji ku ulama lieureun. Ku ulama. Heeh. Kudu gablang hutang. Aduh. Can mikiran bulan ngora bener teu? Can kontrakan. Can imah geus make plang. Plang naon?
hak Bank BRI kapan lieur aduh tah nah ku ulama teh geus lieur kalau ka hiji teh lamun kudu kodok wae teu poin terus menerus maka ketika ngohek wae badiah ganti ku qobliyah ganti ku taraweh ganti ku ketika urang ngobrol ta eta takdir kana kaodo doa buka dua teu naon ngobrol ge lieur mah kuat kodo wae mah stres heunteu wayahna supaya terhindar tina dosa heunteu so bayangkeun salatna teh loba nu satahun sakali naon ting salat id wungkul heunteu satahun sakali tah satana ge anu sambil sakali Jumat wungkul satahun sakali sunat wungkul 2 rakaat nya tah ku genting-gentingna salatnya gentingna salat kodo yang cepet-cepet beres semua ganti ku kodo salat sunat qobliyah badiah ganti ku kodo terus duha ganti ulah kieu duha mang duha aing mah haram nah kapan buka kodoadeun duha henteu kodo henteu sia mah iya retang kena geus hitung-hitungan urang nya hitung itu pokokna mah salat sunat ganti ku kodo ganti ku supaya cepet naon buat punah kodo ketika ngobrol ayo naon takkid karena kawal kadu supaya terhindar tina dosa. Kami terus niat kodo, ya kodo nanti aya sejumlah 100. Niat kodoan urang teh hengutan 100. Tiap salat kodo. Duit ka 50 maot yang berarti 50. Sa. Kayak dah hareup. Panas niat teh sajam bae. Teu bisa. Kayak dah hareup eta pembahasan aya. Haji Den menghutang 100 waktu. Karek kabayar 50 waktu. 50 waktu nu kumaha? Kayak dah hareup remote manten. Da hareup aya. Heunteu. Bijuju modal. Salatna loba. Candi Korea teu salat. Can luar negeri teu salat. Kodo jarang. Modar manten. Neraka meureunnya. Aduh. Nah atanya tangke da hareup. Bisa ditolong mah geus kitu tah heunteu. Ke da hareup, ge we da hareup heunteu. Bakal ka batap panjang kene hirupna. Kodo we na buru-buru lah. Jadi pangna disebutkeun kol kadua supaya urang keur jenuh. Da kolo mah jenuh terhindar tina urang teh sok hayang we ngobrol malin. Heunteu, ngilangkeun stres. Da kitu dipecak urang baheula oge. 10 jam sehari paek telupin kodo teh lieur. Karek menang 10 waktu rakaatnya poho. Dari lieur teh itu dia ungkat. Lieur mah. Hah? Coba ungkat. Ieu teh urang lieur otak teh. Nah, gitu. Beres. Wa yubaddiru bihi nadban. In pata bi udrin wa yubadiru bihi nadban in pata bi udrin. Nah urang sare penting teh tos tolab oi sare jam 12 tuman sare jam 8 sare jam 12 hudang teh jam 7 jam tuh pas subuh teu
ngahaja-haja lain ketiduran eta mah wa yubadiru bihi nadban. Begitu hudang jam 7 aduh kuring jam 7 teu apal subuh beda jeung kieu subuh mah apal tuh tuluh kene HSDW kas Gus Aceng kitu kelakon teh hudang jam 8 eta mah lain udur dihaja nu kitu mah nu udur mah bamblas sama sekali teu apa subuh hudang teh jam 7 pas begitu jam 7 wa yubadiru bihi nadban jeung ngaburu-buru si jalmi bihi kalawan kodok nadban sunat in pata biudin lamun tinggalin salatna udur biudin kanomin seperti sare lam yata'ad bihi nu teu ngahaja-haja ye sare. Begitu jam 7 hudang langsung kacai wudu kodo subuh langsung sunat eta. Sunat buru-buru. Kapan ieu mah naon ngahaja teu ngahaja-haja. Bamblas ieu mah. Nu wajib buru-buru mah ngahaja Jaman teu ngahaja. Mun kieu mah ye jam 12 sare dur subuh nyaring meusan. Heunteu. Ribut dikekepani ku salaki, bawa ka teh. Tapi salaki kepan awewe yang malakina HSD. Hudang-hudang jam 7 ngahaja teu. Gus Aceng kalakuan kitu teh. Ngahaja-haja eta mah. Begitu jam 7 hudang teu poin wudu langsung salat qada wajib eta mah. Teu meunang diengkekeun deui. Teu. Da dihaja-haja. Wajib power, qada wajib harita. Wajib langsung. Qada. Hah? Apa dia mah berang hudang lagi? Subuh. Kapan kalau baru terjadi walin? Kapan lo mana gitu lihat teh? Ngaringkep deui. Tiris. Tuduh kene. Kumaha lamun terus-terusan kitu, bener teu? Ungap we ki. Aya kodo ieu. Teu. Doa subuh ngaringkuk. Dah tiris. SD kewe kodo. Teu. Kumaha lamun kitu terusan? Pasek hukumna. Pasek eta dosa gede. Diajam. Dosa gede lawarakeun. Jangan main-main ada kodok. Heunteu. Di sini jangan main ada kok. Rek kodok we engke. Garingkep deui we. Heeh. Eta pasek dosa gede di jam kitu mah. Jam 3 kakarampi. Subuh teh apal eta teh ngan tiris di hoream. Ringkep deui we. Isna kitu deui. Diajam aya kodo ieu cenah maka hukumna eta jama pasek hukumna dosa gede senajan bari kodo lamun diajam ki aya kodo ieu terus-terusan aya kodo ieu pasek dosa gede eta yang penting hate we tuh tadi teh nya. Aduh, yang penting mah oh teu bisa. Kitu terus-terusan teh eta teh hatena busuk. Tidak ada anwarul ilahiyah. Tidak ada rasa takut ku Gusti Allah.
Aing ngomong masalah agama nepi ka janari tempo subuh hees. Oh. Bohong aja. Bohong aja. Bohong aja. Dosa sarua. Ngahaja mah ngan lamun teu disengaja mah kapohoan. Awe ku asik santai dah. Mau pengantin anyarnya. Poho deui sugante lain lohor euy. Da asa sakedeung kapan? Adan teu kadenge, dah hujan. Jam tangan mati, bener teu? Hotel terus pengantin bang judulna. Jam 11 hotel terus. Teu. Eta inget geuning jam 4. Teu sadar diri sarua eta ge. Kapohoan ngaranna ringkas sarean. Kapo. Begitu asar salat asar heula boleh kodok lohor. Langsung sunat langsung. Lantan kapoho. Kapan hotel heudakeun mae da wenang. Heuh. Boleh panganten kan? Abong doi paling disengaja ya. Gitu mah apa? Lohor lohor kagok lohor. Luka cai heula mah nya make up tah. Panganten sok kitu lin. Dihias. Aduh tarobat euy. Haram kekeh. Jadi dua tindakan eta. Satu wajib tobat, dua wajib kodok. Tobat wajib. Nah langsa mah sekali-kali deh. Kadua wajib kodok. Tuh, anu tadi mah nu kapohoan teh nya eta mah wajib kodok unggul teu wajib tobat. Tadi urang tuh tadi urang salat subuh. Sare jam 12, pret nepi ka jam 7. Cuma satu tindakan wajib kodok doang. Teu aduh Gusti hampura teu kudu. Ngalamun kieu mah, ret subuh udang sakedeung. Kos Pak Budi, hegan kebdeh. Deui udang jam 8. Tak dua tindakanna, satu istighfar. Dua kodok. Tuh gitu. Kodok wajib, istighfar wajib bedana. Wanisyanin kadalik poho kasarean jeung kapohoan. Teh kaos tadi kapohoan mah. Kos panganten teh termasuk kapohoan keneh. Usaha tukang dagang. Ti jam 10 rame. Aduh. Rame nepi ka nu adan teu kadenge. Jam teu boga. Bujeng-bujeng kakadenge da poek keudeuh. Akhirnya celenge teh asar, ding geus jam 4. Aweng kulaku kapohoan eta oge. Da disengaja henteu ngamoal aya nu kitu nya. Kapohoan. Jam tangan aya. Jadi lawan paling kasarean lah. Tos tolab beutingna eta. Tayna tos tolab ye. Nepi ka jam 11. Duh capek euy. Lepet tibra. Hudang-hudang jam 4 kasarean tarana. Ta eta sunat kodok buru-buru teu wajib. Hees ayeuna jam 1:30 celengge. Jam 1:30 euy. Teu nyuh keneh. Hees deui we. Udah-udah jam 4, si Ipa pegawainya eta mah. Nah, eta mah wajib kodok langsung. Nah, disengaja eta mah. Sadar. Wa yusanu tartibuhu ail paiti. Payak di asubha qabla duhri. Boga kolowan henteu dua. Hiji subuh dua lohor. Urang mau kudu salat ye
subuh jeung atanapi asar lohor jeung maghrib jeung isya heulakeun kodok subuh heulakeun kodok lohor. Nah iya kabeh disengaja teu salat subuh teu salat lohor mana ieu heulakeun berarti esna tidak hanya ti jam 4 beureun beleng hudang-hudang ngopat heutuh beutingna mun tos naon nya heutuh teu sadar ieu mah teu sengaja ye anu sengaja ayeuna mah heutuh anu beuting-beuting heesna jam 3 terus hudang jam 4:30 hees keneh 4:30 hudang tiris keneh tingkap heuring tingkap hudang jam 4 lohor ge karasa teh lohor oge tiris ke hayang keneh hudang 4 lohor henteu sok subuh henteu disengaja ta duanana anu hanya wayusanu jeung disunatkeun naon tartibuhu nartibkeun qada ail paiti tegasna nartibkeun salat qada pertama payakli as-subha qabla maka ngodoan si jalma pertama salat subuh heula qada teh kadua salat tartib teman sehari semalam teh salat burung-burung kita jelema ya apaan tadi teh aku mah hate cenah jauh jadi kita teh eta teh salat salat asar kada di pondok subuh sebelum sholat asar boleh eta mah tapi kan iman sengaja nu sengaja mah buru-buru loba keneh waktu mah misalku udang jam 4 salat qada subuh heula heunteu terus qada salat lohor asar paneri nyusun awas ieu lamun sendiri salatna nya beda lamun salat jeung berjamaah ke wa kada wa taqdimuhu ala hadiratin ta la yahopu pautaha urang tadi boga kodoaneun subuh teu boga kodoaneun penting urang sarena jam 4 teu kapulsan jam 4 sare da pentingna ngapalkeun ngaji wae heuh teu pentingna tolab berenang jam 4 sare teh hudang lohor jam berapa hudangna jam 1 hudang jam 1 terus jam 4 hudang jam lega keneh waktu lohor teu lega watak dimuhu jeung disunatkeun ngaheulakeun qada bae subuh heulanya ala hadiratin maneurikeun salat lohor la yahopu pautaha anu teu sieun lapurna salat lohor berarti lega keneh nah sunat ngaheulakeun naon qada subuh dengan catatan infata bi udrin lamun teu salat subuhna dasarna aya udur alias kanaonan ketiduran berarti sunat qada heula kumaha alamun disengaja wajib geus langsung panu cerdas mah 2 poin heunteu wajib qada nah lamun sengaja kumaha wai dapata bila udrin tadi harapna payajibu takdimuhu alaiha bila mana lapurna salat subuh teh tanpa ya udur subuh kadenge
adan kade ngaringkep de tet hudang-hudang lohor tah eta mah heul wajib ngaheulakeun qada subuh heula daripada salat lohor lamun jam 1 hudangna waktu heula. Oh, da sieun berjamaah tinggaleuan bener teu? Hah? Pas begitu datang ke masjid, oh, Pak Budi imamna geus jadi imam. Nu sejen mamun geus aya. Urang kumaha euy? Lamun teu ngilu berjamaah bakal tinggalan. Sedengkeun tadi boga qur'anun dasarna ngaha wa in khosya pauta jamaatiha kajen sanajan sieun tinggalin berjamaah salat lohor geus kodo heula we jang maneh mah dabongan tadi ngahaja-haja ninggalkeun salat subuh instruksi ti Allah kuas kitu ka maneh tah entong ngilu berjamaah lah maneh mah geus kodo subuh geus tamat kodo subuh naon dohor ala mu'tamadi nurutkeun kawal mu'tamad wa amma idahopa potal hadirati bi ayyaqo ba'duha wa in qalla khorijal waqti payal jamuhu al bad'u biha tadi urang teu salat disengaja ieu mah atanapi kasarean henteu tet subuh teu salat henteu hudang-hudang lohor ge leuheung di hiji ieu mah jam 3 menit ari asar jam 3 leuwih 10 menit henteu hah 5 menit deh berarti cuman 5 menit di untuk waktu lohor can wudu bener teu wudu sabaraha menit hah 2 menit aja anggap singkat 2 menit jang nu bodoh hah ada pinter mah dah loba udah lila udah waktu pan ambil wajib na wungkul nutupan orat bener teu kamu awe macan kutang dibenerkeun akhirna nyesa waktu 2 menit untuk salat naon untuk salat lohor pancan salat lohor oge jaba bawa qur'anun subuh henteu tadi subuh teu salat mahor mepet mana heula tak kira-kira dur lah subuh heula sengaja ya ayo kumaha tanya oh kahu HP Allah sampai ka dieu nya butir-butirna teh itu butir-butir hukum butir-butir hukum Pancasila ge mendetil laworakeun sampaikeun ka noong awewe keur kitu masa mau nog jeung mau khayam cing tindakan KUHP Pancasila manuh berat ayo ayam Pak Budi mau nog Pak Agus mau khayam cik mana tindakan berat tuh bener teh cek urang mah logikana jika mau khayamnya mau nog lebih berat dari mau khayam gitu aneh teh itu KUHP Pancasila buatan jelema teh bisa dipikir kurang teh kieu amma idahopa anapun lamun sieun si jalma paotal hadirati kana lapur salat nu hadir
bi ayyako kalawan sakira-kira tumiba naon ba'duha sebagian salat nu hadir paya jamuhu al-bad'u biha maka wajib keta jalma ngamimitian salat lohor heula tong waka kodo lantaran lamun kodo heula moal kabagian salat mugan waktu tah henteu tah eta mah salat lohor heula we sanajan ngahaja-haja tadi itu salat subuhna lantaran mepet darurat di dieu mah ad-daurat tubihul mahdurat asal musalama haram daurat ieu di dieu sabab sempit waktu ad-daurat tubihul mah daurat bisa ngabolehkeun kau diharamkeun asal mah da tadi naon asal mah kuluna mah salat subuh heula wajib cuman mepet waktu maka heulakeun lohor heula wa in qalla khorijal waqti kajen sanajan kabuktian saeutik nu dua waktuna mah cuman 1 rakaat misalkan 3 menit 3 rakaateun nah berarti di luarna 1 rakaat nah maka geus heulakeun salat lohor heula da mepet kodo paneri dirinya wa yajibu takdimu mapata biudrin bigai udrin ala mapata biudrin urang teh buka kodoan 2 waktu henteu hiji salat lohor tadi teh ngahajaha haja nah hudang lohor teh cingkab tuh tet asar baik mah nah asal kalau ada deui nganteng haja asar mah kapohoan kasarean jadi urang boga kodoan 2 hiji lohor jeung asar lohor ngahaja asar kapohoan atuh mah kasarean berarti nu hiji udur nu hiji henteu udur ta magrib beuneunya ta wajib heulakeun mana kodok teh apa heulakeun kodok asar apa lohor lohor tadi kumaha ngahaja asar kasayan udur atau pohoan penganten teh meureun heuh wayajibu jeung wajib naon takdimu mapata bi goeri udin ngaheulakeun kodo salat anu tanpa aya udur berarti mana tadi nu peut lohor asar paneri kumaha lamun asar nu ngahaja-hajana asar heula asar heula lohor paneri urang haja-hajana loba mah ngahaja-hajakeun lobaan begitu bapak ge saminya aku geus daripada doraka siap kodok lantas saka itu saat 2000 tahun bayangkeun coba aduh disiksa na saka itu saat 2000 siap henteu kodok atuh sese teuing aduh ampun kapan tadi sunatin tartib teh memeh lohor memeh asar teh lohor lalian kudu tartib sunatna ayeuna mah teu tartib beuneu asar heula lohor paneu wa in pakida atartibu kajeun sajauh tartib naon sababna li annahu sunatun tartib mah sunat wal bidaru wajibun kodok buru-buru wajib nah lantaran nu hiji ngahaja-haja ninggalkeunana jadi tartib kalah heuh sunat kalah ku fardu gugur tak ku fardu heuh ida ta'arado baina nadbi wal wajib kudimal wajib ala nadbi apabila bertolak belakang antara naon wajib jeung
maka heulakeun naon wajib heulakeun wa yundabu tahirur rawatibi anil pawaiti bi ghairi udrin wa yundabu tahirur rawatibi anil pawaiti bi udrin urang tadi teu salat subuh dasarna kapohoan tapi kasare nah pan kapohoan yang kasare mah teu kudu paor teu kudu buru-buru rek engke we salat qada teh lohor sedengkeun kan lohor teh sunat rawatib jang saha jang jalma anu henteu qadaaneun kade instruksi salat sunat rawatib secara asal kangge jalma anu teu boga qadaaneun ngahaja ari kitu mah ti baheulana tara salat instruksi ti Allah bagi orang tersebut kodok cekal kahiji ya tadi kalian ingat kodok cekal kahiji instruksi ti Allah cekal kahiji kok tong salat ieu mah henteu boga kodoaneun ngaja-aja tadi teu salat subuh teu salat subuh dasarna naon sah kasarean udur pas begitu lohor salat sunat lohor heula kodok heula wayun dabu jeung disunatkeun takhirur rawatibi ngahirkeun salat sunat qobliyah lohor anil pawaiti bi udrin teh sunat naon heula ngahirkeun salat rawatib anil pawaiti tina pirang-pirang salat nu lapur alias ko biudin ku sabab udur geus sunat qada heula geus qada subuh baru naon salat rawatib kumaha lamun tadina teh Allahu akbar teu kene Gus Aceng bagaimana jeung Gus Deden sadua data cek inungna eta teh. Ayo inungna geus ngambak ke teh. Bebeja ka kuring pangmatahankeun Haji Deden sini. Aduh, tiba-tiba teh. Rek kumaha anak solehna cenah. Da mahana geus sasuatu kaburangan wae. Kitu ka urang teh we. Aduh bejakeun wae no kitu. Da pembung eueuh ibuna. Misalkan aja misal gitu ringkap tengah ringkap hudang lohor kumaha lamun kitu salat sunat rawatib heula qada heula wajib qada ngajahaja ieu wayajibu jeung wajib naon takhiruha ngahirkeun salat qobliyah badiyah tahiruha anil pawaiti bigoy udin tina pirang-pirang salat lapras kodo bigoy udin lamun teu aya bener aya kabarti boga kodoaneun keneh modal manten ieu permasalahan tadi ayeuna nyakin kitu lin beres ayeuna mun waktu keneh mah 10 menit deui. Kumaha tadi teh boga kodoaneun ke? Kudu modar man. Sedeng. Loba nu kitu meureun? Inung urang nu geus maot. Bapak urang nu geus salatna jarang. Kodo encan. Kumaha tah lamun kitu? Sedengkeun sakali teu salat 2000 tahun. Karunya teu kolot. Tolong. Tenang, tolong. Karu. Ke bapak urang tara salat. Hayeun ona mah anak ajengan deuleu. Ai urang anak preman pasar.
Anak preman pasar lian. Masih dikira anak naon. Terus kapal langsung keclak. Aduh. Misalkan bapak orang indung geus maot loba keneh kodo kumata. Sedangkan sakali teu salat 2000 tahun di sana. Karunya teu. Karunya. Aduh. Lain kieu, urang mah moal salat, rek engke geus poe dipilihan lain kitu. Kade bisi. Tanbihun ari ieu hiji perhatian. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tubda anhu. Man utawi sing sapa wong mata kang mati sapa man walai tetep ing atase man salatu fardin uti salat fardu lam tuqda maka ora den kodoan apa salat walam tubda lan ora den pilihan apa salat anhu saking wong. Wapi kaul si kaul innaha satune salat ikutub alu dan pigal salat anu saking wong also ge wasiat jasiong biak kawan salat amata ora hakahu nyariosakeun ikhlas kaul sopo al ubadi saha al ubadi seubadi ani Syafi'i di Imam Syafi'i di khobarin kana ya hadis di kitab dalam hadis wa fa'ala sareng parantos midamel bihi kalawan ieu kaul saha as-subki Imam Subki an ba'di aqoribihi ti sapahina pirang-pirang kerabat Imam Subki. Beres. Makanya loba anu teh salatnya itu balatak untung teu dipayahan. Payahan mah Batak teu payahan urang teh. Da teu aya di seluruh dunia hukum teh hukum wungkul bener teu. Di Arab ya teu, di tempat payahan. Di Brunei, di Yaman tidak ada, bener teu. Nu teu salat mah loba, bener di mana-mana oge. Di Brunei loba nu teu salat. Di Yaman loba nu teu salat. Di Arab loba nu teu salat. Loba jo. Loba, tapi teu dipaehan geuning. Henteu. Pada mah hukum Islam bunuh. Oh, bunuh. Ieu henteu. Nah dia. Man mata sehingga aya hukumna di dia. Kusab hukum Islam tidak dilaksanakan semuanya. Henteu. Geus kauji kula mah teh moal diparaehan moal. Semua negara Indonesia hukum Islam di negara hukum Islam ge tidak berlaku. Bener teu? Teu aya nu teu dipaehan. Teu aya. Pabaloba dibunuh itu salat teh. Di Saudi loba, di Saudi tanyakeun ke Saudi. Henteu. Loba nyarumput teh teu salat. Henteu. Tapi teu dipaehan ieu. Nah sehingga aya hukumna ayeuna. Man mata wa ali salatu fardin lam tuqdo wa lam tubda anhu. Sasaja laman nu maot wa ali salatu fardin lam tuqdo wa lam tubda. Jeung tetep kaeta jalma ngabogaan salat fardu alias tinggal salat fardu. Tuman cek mah sepeng itu keun antep lah semodah lam tuqdo walam tubda tong dipidyahan tong dikodo pakulankeun tuman keun asa disiksa halo matak cek petis tong dikodoan tong dipid da cek Imam Syafi'i kitu cenah tuh man mata wa alai salatu fardin lam tuqdo walam tub teu aya si tim kodok geus mah enggeus we. Teu aya si tim pidyah, teu aya. Di mana mimitina eta nya? Sakali teu salat bahasna. Sedangkan urang kolot kitu. Urang ge buah-buah kitu. Sedangkan sekali teu salat sabaraha? 2000. Aduh lieur euy. 2000 tahun disiksa. Kumaha disiksana? Hah?
ditenggelan ku genir tina seuneu teu hulukna gejret 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 lap hanap dicokel deui gejret gejret kunaon ku palu nuluh gede di hulu nuluh ge jaba dinyeuna menang tambaga cenah narak cenah seuneu gejret pengset nya gejret gejret ged lap kahanap dicokel kitu jeung kitu sakai teu sato 2000 tahun tah aduh euy lamun saumur hirup kumaha mun alah Pak Haji Burhan loba keneh kodoana paeh manten gejret 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 lalap cokel tadi itu gitu we sawaktu 2000 waduh oi lieur teu percaya teu mun teu percaya paeh enak keneh bahagia teh ripuh nah lamun nurutkeun kawal Imam Syafi'i ripuh sakitu salat kolot 2000 disiksana kuas kita nyiksana teh dina hadis ditinggal dina kisah Mi'raj Allah nayangkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ka jalmi eta jalmi teh kumaha cenah ditenggelan ku gegenir tret truy lop dicokel deui digejret deui sawaktu tah 2000 tah naroskeun wahai Jibril eta teh saha oh eta teh tamsil umat anjeun nu tara salat 5 waktu sawaktuna 2000 boga keneh kodoana siap disiksa 2000 tahun sawaktu tah 5 waktu 10.000 tahun sampai semalam aduh kalikeun we aduh karunya amat tuh lamun kolot kawaski tuh kumaha ieu solusina nah sehingga ikhtiar ulama masih madhab Syafi'i ngerenungi tentang kata Imam Syafi'i nah di dia lam tukdo walam tubda ditingali ku ilmu nahwu lam amil tukang marentah jajem asupna kana pi ilmu dore di dia nah maka medahkeunana teu lain haram lain haram di kodoan dipangkodoankeun lain haram dipangpidiahankeun tapi boleh di dieu boleh dipangkodoankeun intina boleh dipangpidiahankeun ngan teu wajib teu boleh ngan teu wajib karunya akotnya karunya teu nah jangan teu wajib da keukeun disiksa jang kanu hirup ieu mah jang ka ahli warisna ka kolot nisbatna henteu wajib mah dipidihan jeung kolot meunang lamun sia karunya mah ka kolot teu karunya teh kolot atuh keur hirup ngeselkeun ka kolot teh atuh geus paeh ku urang derma bakti teh bakal aya kabar mah bapak sia teh telah salat cek batur teh jumlah apa terus saya ikhtiar teu auna aya apa 11 tahun entong kitu pajeun tadi teh ya pajeun urang teh boga kodoaneun budak 100 karek menang 5 waktu gering manten wayahna we ja pangpidiahan nah eta wasiat unta mah menang wapi kaulinta annaha wallahu alam bisawab
minggu depan pisan kok itu. Masih banyak. Ngerti? Masih banyak ya pembahasan. Wallahu a'lam tentang fidyah di luar. Mudah-mudahannya urang sadayana ku Allah dipanjangkeun yuswa. Amin ya rabbal alamin. Supaya bisa ngelaksanakeun kodok. Supaya bisa sameh mau teh kakodohan suatu urang. Lantaran kurang 11 tahun sakali teu salat 2000 tahun. Mudah-mudahan ku Allah diberi taufik jeung hidayah tiasa ngalaksanakeun qada. Amin ya rabbal. Allahumma shalli sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim tabarakallahu ta'ala kulli syahadatina syabi rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil ma'la'i ala ila yaumiddin. Allahumma shalli sayyidina tatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tulisu biha qulubana wa tuhimuna biha ulumaladuni wa tukrimuna biha bisyadati wal karamati maduriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamina wa atbana wa tajuk noloma tamama nimatik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa sholli wa sallim wa barik alaih wa alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rajaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsaru fi khalaiqi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fidinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin antara jukona lawasi'a wa anta jokal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarijekian ajambaran keamanan. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.